ieu teh corona teh teu kadeuleu ku urang virus corona teh tapi sieuna pohara kalangan pemerintah teh kudu deuheun ku nyaheunana ka rakyatna sehingga deudeuh ka rakyat si ada teh dibere masker deudeuh ka masyarakat teh disumbang ku deudeuheunana ulah datang ka gering prak pamarentah nu geringna Allahu a'lam tabarasya Allah. Wa idza massal insana di mana-mana ngeunaan ka manusia nu kafir teh aduru kamadaratan bentukna gering bentukna fakir da'a li jambihi au qa'idan au qa'ima selalu ngadoa ka Allah dengan berbagai tingkah li jambihi bari ngedeng bari ngigir au qaidan bari diuk au qaiman bari nangtung yakni aya fi kulli halin dina setiap tingkah menta ka Gusti Allah supaya dileungitkeun ieu panyakit dileungitkeun ieu fakir kafir mah selalu kitu sebab harapan akhirat harapan hayang gegerak dileungitkeun tuh selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah teh mohon ka Gusti Allah teh ya Allah ya Rabb kafir ge sarua teh Yahudi Nasrani kan baheula teh coba leungitkeun ieu gering teh wabah teh selalu kitu bae tapi ketika ku Gusti Allah Gusti leungitkeun falamma kasyafna anhu durrahu barangku Gusti Allah dileungitkeun ka madaratana kabahayaanna gering misalna marra maka tetep aja na kupri netepan kana kakupuranana ka alam yaduna ila durri masa seakan-akan seperti okosum tementa ka Gusti dileungitkeun we seakan teu pernah ngadoa ka Allah we padahal mah ngadoa dileungitkeun ku Gusti Allah tabaran dileungitkeun teh seakan-akan henteu dileungitkeun ku Allah seakan-akan lain nang Allah seakan-akan nyana teu ngadoa ka Allah tetep beda ka kupuranana masya Allah tah model kuari di Indonesia khususnya umumnya di dunia diturunkeun ku Gusti Allah teh wabah bentukna corona ieu teh corona teh teu kadeuleu ku urang virus corona teh tapi sieuna pohara kalangan pemerintah teh kudu deuheun ku nyaheunana ka rakyatna sehingga deudeuh ka rakyat si ada teh dibere masker deudeuh ka masyarakat teh disumbang ku deudeuheunana ulah datang ka gering prak pamarentah nu geringna Allahu a'lam tabarasya Allah. Nah ieu urusan wabah gaib teu kadeuleu tapi sieun atuh mantak naon urang teh dibere dua malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid Quran teh nu ngajelaskeun Allah gaib teh aya dua malaikat di sisi katuh urang di sisi kenca urang teh anu selalu nyatet di mana urang ngamal kahadean dicatet ku malaikat raqib di mana urang ngamalkeun kagorengan dicatet ku malaikat atid gaib tapi kok urang teh sieun ngabohong si eta mah terus bae ngomongkeun terus bae nyarita nu teu hade terus bae magawean maksiat teh terus padahal mah aya tukang catet gaib kok teh sieun endahan sieunan ka corona tuh corona gaib teu kadeuleu dipake ka sieun malaikat gaib teu dipake ka sieun kok urang anu bakal nyatet teruskan ka akhirat buka catetanana engke teh bakalna turun hujan buku di akhirat teh aya ba'ats urang teh engke digiring ka mahsyar
dinya panon poe teh ngan sadepa nanti dinya teh bakal poek urang bunga poek teh lantaran poek teh biasana teh ieu teh turun hujan horenganan buku urang anu katampa ku katuhu nu katampa ku kenca anu katampa ku tonggong ya Allah ya Rabb nu ku katuhu geus teh harapan sorga nu harapan kenca ieu ge harapan neraka ngan aya harapan bakal aya kena syafaat sanajan ka neraka tetep bakal ka sorga kene tapi lamun geus ditonggong geus dua harapan tah kan ieu catetan aya kan dua malaikat di dieu bareng dibuka teh beusi salah catetanana ke malaikat teh beusi salah nyatet dicatet barang di dieu waduh malam minggu ieu nyedekeun si Mbak aya ya Allah teh malam minggu na deui waduh mabok aya malam minggu na deui baheula teh ieu teh karaokean aya balah mah anu kurang geus daot ieu aing sebenarnya mah malam minggu na deui teh kapan eta teh joget kan eueuh protes cenah ka malaikat malam minggu na deui teh aing joget kok teh dicatet di dieu oh tadi le catatan hiji dina tobat mah dia jadi titip lagu tobat titip Masya Allah aya catatan Ibu Doli Masya Allah dakwah Islamiyah iya aya 1, 2, 3 sapeting 3 panggung Masya Allah bohara jasa dengan niat neangan amplop aya dirinya berikut berkat aya di tulisan deres nama ceramah yang berkat-berkat si eta ceramah teu daun tapi yang berkat bloon sama jelema aya tulisanana ngawal ya Allah aya kabeh dah ieu malaikat gaib kudu teu dipake kasieun corona gaib ku urang sieun aing kena corona pae ke sorga ieu catatan malaikat nu leuwih dahsyat deui Allah Maha Gaib alladzi khalaqas samawati wal ard anu nyiptakeun langit jeung bumi yudabbirul amra minas samaa'i wal anu urusan sakula rupa di langit yang di bumi termasuk manusia yuharriku wa yusakinu nu ngarobahkeun jeung nyicikeun Allah Maha Gaib menciptakeun urang kunaon urang teh sieun kana Maha Gaib ai ka corona sieun gaib otak pasang mantap ulama bangga boga bupati boga gubernur maksudna naon maksudna nama atuh biasa bae biasa cuman dikurangi lah besi naon besi kena penyakit karunyaeun kan berarti karunyaeun kan berarti nah iya nu Maha Gaib nu kudu disieun mah kurang sebabnya nya nyiptakeun surga nya nyiptakeun neraka jang urang Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka jang urang penduduk surga manusia penduduk neraka manusia ta'ir ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah ku anfusakum jaga ku aranjeun diri maneh nar neraka jahanam berbagai neraka wa quduhan nas neraka teh panghurungna suluhna Haji Pendi manusia gaya panghurungna eta tuh kuduhan nas wal hijarah jeung batu inggi surat batu bae ge batu ngucur caina di zaman Kangjeng Nabi Musa aya keluar cai tina batu Kangjeng Nabi Musa teh nanya kana batu teh kan bisa ditanya ku Nabi maku Rasul mah kayu lagi bisa ditanya ku Nabi ku Rasul batu kayu bisa ditanya anu neruskeun sifat terjang Rasulullah para aulia Allah bisa nanya batu bisa nanya ke batu-batu jeung para arwah teh kapan wauheun para aulia Allah emang lamun zarah cara urang wali atuh lain emang urang zarah teh Fatihah syariat tahu masalah wali mah lain kitu zarah teh dak diuk
langsung ngobrol kepanggih anjing para aulia ngobrol aja pengen dia osok datang ke kuburan ngobrol malah seserian heula mimitina seserian heula jangan maksudnya iya itu sieun mereka 10 ya ngadenge sia seserian parenganan aya baturna di luhur oh senyawa berarti iya kelong bikangna lalakina itu kelong lah masya Allah karim ta'iyalah wa idza masal insan di mana kena ke manusia ad-durru kamadaratan yakni al-marad kering misalnya ya bentukna kuari covid datang kuari teh da'a li jambi terus we menta ka Gusti Allah da'a li jambi teh menta ya Allah coba tu leungitkeun ieu covid leungitkeun ieu covid dengan berbagai tingkah ya bari ngedeng ya bari ngigir ya bari nangkum ya bari diuk ya bari lempang terus we bari langtung menta ka Gusti Allah menta dileungitkeun ieu penyakit teh tetapi falamma kasyafna anhu durrahu barang ku Allah dileungitkeun penyakit covid meraka alam yad'una ila durrin mas tetep tidak kakufuran anak seakan seperti aduh itu pernah menta ka pangeran dia ka Allah kos gitulah orang kafir orang malah yang tetep menta maka Allah menta ya Allah ya Rabbi wari geges lo bahkan anu ngomong datang ka iraha sih ya covid datang ka iraha ya serba rarupak amat ieu teh aya covid teh geus ngomong datang ka iraha nya ieu covid eta teh bentukna menta ka Allah asli nama ya Allah ya Rabbi leungitkeun ieu covid tuh ya urang nyaritakeun tentang keaslian covid kieu mah hilangan urang nyaritakeun covid teh kumaha panjang dongengna geus teu kudu urang kuari mah kieu urang mah kieu urang nyaritakeun kumaha kieu mah hilangan adapun ka ditu teh wallahu a'lam teu mah urusan jelema inohong tah mah itu jauh urusan anda we. Tah, penting we ieu urang ngadoa kan. Tah, bentuk doana kan rupa-rupa. Kata urang ngaji teh ngaranna ngadoa supaya covid eueuh minimal supaya ulah kakenaan ku covid. Secara zahir make masker, secara batin menta ka Allah. Japirus teh ieu teh nu Allah lulumpangan, neangan nu dititah ku Gusti Allah. Virus teh neangan teh deuk kaki fodoli jatuh dititah ulah deuk ka adang ulah pas ka dipendi kikirannya iya covid gak kikiran iya mulai tak dedeleuan kunang-kunang aduh leles dengan ada tanya ku anakna bah ya masih ingat itu penglihatan gimana Pak kunang-kunang abah itu dapat siapa itu mah cewek bagus tuh sial tuh goblok tuh coba cenah kunang-kunang ini lelu putih mah cekas mana jelema bloor kan bloor mah gering teh beres sih jelema lamun aing anakna mah dipaean ku aing aing masa gering ngeuleur cewek cager tuh lain sambarangan gering tuh udah ngadoa we tetep kumaha para kiai mah deuk sabodo teh mah covid deuk nu kumaha tetep we ngadoa minimal ieu keluarga ieu tetangga ieu murid-murid Gusti amankeun ku Gusti atawa ieu bangsa-bangsa amankeun sa Tangerang sa Banten ieu kan urang kan ngadoa kan ente bantu nyaranaho bae ngadoa teh lain sekedar ngadoa datang urang ka para wali-wali Allah nyaritakeun keberadaan negara kumaha nya nu nyaritakeun informasi dibanding jeung di HP mendingan di kuburan tepatan di kuburan HP mah loba hoak aing aya bener ku saya disalahkeun manusia mah tolol urang tuh kan nah
Yo informasi tinu gaib mah. Tanya ke orang anu. Oh iya. Oh lebih tepatan kita ti para wali. Mentak genep bulan memeh aya Covid kula geus ngomong teh. Emang cenah kiai ti nu gaib lain, ti nu zahir, ngan nu zahirna tas ti nu gaib. Kula mah teu bisa. Kula mah teu bisa kula zarah ka kuburan teu zarah bae malah mah ngarokok di luhur kuburan. Itu biasa bae ya, ku teu nyaho-nyahona biasa bae, dahar, timbel, ngan aya nu nyahona batur. Kayaknya ada informasi ka kula. Si eta mah teu geus nyaho kaler kidul. Tentunya hanya di luhur kuburan hees heran bisa kena hees di luhur kuburan. Geus teu mikirna naon atuh. Kuduna mah minimal nya geus teu babacaan ge kan inget ieu teh aing ge bakal pae komo aing umur geus kolot, mageun geus muriangan bae. Beureunan kasarua aing ge geus jero minimal boga pikiran kos kitu kan zarah teh. Nu mantak Kangjeng Nabi awalna mah ngaharamkeun nya, ngaharamkeun Kangjeng Nabi ngaulahkeun kana zarah. Tapi kan itu fazuruha dititah ku Kangjeng Nabi minimal cek Kangjeng Nabi berpikir oh aing teh itu bakal acaran di jero kuburan. Dipandian dibungkus diasupkeun ka kuburan dibuka ieuna asalna tina taneuh kena nempel di kana taneuh tutupan terus ditutupan ditincakan ieu teh abah tadi nama dimulyakeun dihormat ku ari mah ditincakan ku anakna ieu teh guru ieu teh tadi nama dihormat ku ari mah ku muridna ditincakan tuh kan minimal zarah teh kos kitu teh Masya Allah karim minimal teh kudu babacaan gitu bae mendak loba nu ceurik di harapan kuburan teh ceurik tanya siapa orang ceurik ada utang sugan teh apa tah ya ai urang mah di mana-mana kedatangan ku gering kedatangan ku fakir teh ngadua ka Gusti Allah nyaan terus bae di jero hate masanajan teu formil make Allahumma tapi di jero hate makan terus bae bari ngigir bari ngedeng bari nangkarak bari diuk bari leumpang terus bae yang dileungitkeun ieu panyakit teh nu mantak aya hiji jelema panyakit teh ku Gusti Allah teh dililakeun lantaran zikir bae tadina jelema teh ieu teh waduh jawara tukang tok-tok tukang gaplok tukang mukakeun androk tukang bakal rok-rokan bae nama kifudoli teh kos kitu ngeunang dinyana eta ka ditu tukang nyolok teh beres mah udah sok diteruskeun tah ieu teh badung dibere gering ku Gusti Allah tadi nama tukang judi tukang mabok ya tukang berbagai permaksiatan lah nggak dibere gering ipus balik ka imah ya Allah tuh cek malaikat dibere gering masih ya Allahan kan Allah malaikat di Allah malah rada embak cenah kadorong ku panyakit Allah gituan bisa bulan geus 2 bulan gitu papan malaikat usul ka Gusti kae tadi antepkeun we cek Gusti Allah keunakeun aing ngadenge sorana ngeunaheun anu kamari mah kerokean bae cek cenah wari Allah antep-antepkeun tan mantak jelema diantepkeun muriang teh supaya zikir bae Allah dengekeun gara-gara muriang Allah nu tadi teluk maca Quran baca kulhu Allah kamari sia deuk baca kulhu mah jadi ataka Kuanan ku hari kaburu kamari mah gara-gara ku hari malam aku lah kergeri ayo setruk makan teu beres pembacaan setruk teu bagus teu nyata
Dipendi macan naon ayo kawan bulan orenganan setruk gitu jelas karak atuh kaje dek jelas dek teu gitu teh darurat maca Quran maca akur bae keur bagus urang teh dibere bagus ku Allah keur teu bagus sora nu Allah tenggorokan nu Allah atuh sagala leta nu Allah keur dibere bagus atuh bagus keur dibere teu bagus atuh teu bagus urang kudu nyadar iprak teh dibere setruk teu jelas geus dapake bisa na sakitu atuh bah keur naon anak nak tolol di kasapekerkeun goblok ayeuna na makan geus teu daya teu upaya geus kieu bae cek masyarakat itu si naon sora naon sih Masya Allah. Nah sabisa-bisa orang sabisa-bisa aya jelema kori dongeng baheula bagus pisan sorana lantaran teu pernah bisa ikhlas cabut ku Gusti Allah sorana tenggorokanna sehingga teu bagus deui sorana ya langsung asal maca Quran teu bagus baca Quran teu bagus terus saya ka belah dieuna lila karak sadar sadar horeng nu Allah dek dipake manggung kuku make moal bisa tuh geus kieu mah nu Allah sadar sasadar-sadarna nu tadina mah maca Quran teh hayang ka alam ku batur hayang ka denge ku makhluk wari makan sorangan bae gitu bisa geus jore baca teh nah kuari mah geus teh aya kadengekeun ku batu aya ge nu ngadengekeun jata tadina qori manehanna teh barang aya nu ngadengekeun teh bismillahirrahmanirrahim Quran teh geus teu bagus sia ka ditu kurang ngadengekeun aing geus ka ditu teh hayang ku aing cara jore bagus mah kan mawat mah hayang kadenge bae barang dibere jore mah kan embung berarti kan bagusan jore sora sih ya nisbat ibadah nisbat yang raramean bagusan bagus sora tapi nisbat yang ibadah ikhlasan kene teu bagus sora tuh batur mah nu bagus sora teh ngadoa ka Allah ya Rabbi bisi sora abdi ieu bagus kemudian ku abdi make baca Quran hajuna gedean kana dosa mendingan cabut Gusti kabagusan sora abdi ngadoa batur mah ieu mah lain pan Haji Pendi geus jelas jore kamari ieu neangan pentil kadu hayang dikitu-kitu digunggura make pentil kadu dipaksa malah mah tah urang makan hayang bagus kuduna mah sadiberena ku Allah bae sagala rupa ge lamun sadiberena ku Allah ngeunah cara almarhum Ki Uding putat sakanya hokula nyana ceramah ngan ceramahna saayana nyana bae cilok dijieun-jieun nya mah ceramah saayana nyana sabisana nyana bae kabelah dieuna kadeuleuh ikhlasna atuh aya dititah nya mah ceramah teh dititah tun ajeun teu aya jore atuh terus bae teh gua dititah tuh gaji nya mah nanyang ke dulur geus nya sakieu terus atuh terus bae dulur geus sakieu nya terus dulur sakieu bae nya geus teu ngajawab geus berarti sia kan tuh terus gitu kan kos terus eta di uding ikhlas gitu mah mentak kadel kabari nu nyolatuna masyaallah sebab daun kita ngadoa cenah mah ngadoa betul panjang jelema mah asal ngadoana panjang hayang kalem kos kipudoli Allah urang cak pasti ya ngeusan ya urang kieu maca hijib nasor udah kai kaduhung naikeun leungeun geus beres hijib nasor maca deui bae suka teh geusaan tanya pun panjang amat abe gede pamerena ya siap tah ya pendek ya dah pun ngadoa aja Rabbana atina fil beres
geus kadeleuna teh geus teh hayang naon ikhlas kadele ka dina ka kolotna dan mantap beda kadeleuna pernah ngilu jeung kulakan ka ditu ka Iran di masa teh tinggalin kapal eta nya nu tinggalin kapal taki uding jadi geus teurik bae si datang teh mah jeung ka Iran teh ka modelanna naon basi kula langsung dina hate ngadoa ya Allah ya Rabbi ku karomahna Imam Ghazali kula geus aya di makam Imam Ghazali ku karomahna Imam Ghazali jeung karomah Tuan Syekh Abdul Qadir di Baghdad tas di Baghdad teh coba nu tinggalin teh supaya dibere babari kontan lawang kapal dibukakeun digerogeun ayo ka dari ka dieu sakumaha naik angkot 08 nararaek bae teu make tiket deh heran kan langsung bae rasup kabeh gobru berangkat bae di kapal isi aing ka mana cek kan eueuh tiket eueuh naon model kan nah iyalah karomah teh lamun urang nyaritakeun karomah tah uding tah barang datang teh tuh dijemput pakai mobil di rumah elep lah kayak datang lalu meluk bae ka kula itu ada ge cenah aya kapalan ditahan dia dapat dikaseureun bae aduh mun teu kitu mah cenah urang atuh meureunanan balik hese cenah datang biasa salah tanyana teh tinggalin kapal Masya Allah iya aya keanehan karomah teh kos gitu di luar dugaan kabeh karomah ketika darurat timbullah karomah para aulia Allah di mana kena ke manusia nu kafir ka madaratan gering atau pakir komum kafir mah pakir teh embung pisan jeung rugi deui kafir mah lamun pakir teh cara kafir sewan atau kafir itu tuh di ditu teh naon gara lain korelet belah dia teh deket pasir teh naon deket pasir ngomong sia teh nyaho deket pasir teh ka ditu teh naon serewe deh dua turahyono teh naon lemburna Rancayu masyaallah ka nyaho eta ditijan eta sarurusa jasa eta kadang-kadang Cina sarah rusak rugi di dunianya susah di akhiratnya jadi suruh neraka ya juga harapan dicabut terus wae teh abad alabid mana jipeni mah andai kana ka neraka tetep we wayah di ka surga kan maka surga ngan ka neraka heula loba kesalahan atau malah pagi ya budal mah geus di sorga aduh dibanakeun ka manusia ka madaratan gering atau fakir selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah bari ngedeng bari diuk bari nangtung jeung sajabana palamma kasyafna anu di mana-mana ku Gusti Allah geus dileungitkeun ka madaratanana ti fakir jadi sugih ti gering jadi cager geus wabah-wabah teh sugan iman ka Gusti Allah merro tetep bae kakapiranan ka'an lam yad'una ila dzurrim masak seakan seperti anu teu pernah menta ka Allah dileungitkeun ka madaratan anu tina kamu kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun kadzalika sakumaha kafir dibere papasin dibere hayang ngadua ka Allah dina nalika madarat datang penyakit datang gering datang kadatangan ku kafakiran teh daek ngadua bari jeung ngabalieur indah roho dina nalika lalu gina eueuh kapakiran eueuh gering ngabalieur ka Allah maksudna mah kieu ari keur susah mah ka Allah ari geus senang mah poho ka Allah kafir mah kos kitu ari keur gering mah Allah-Allahan barang geus teu gering mah maksiat teh ari keur susah mah maca sholawat teh rajin jasa bari geus sugih boro-boro maca sholawat salat kan teh eta borong ditu teh mah urang ditu
percis saya diurang kabeh asal susah bae silaturahmi ka kiai ge budak nganteng endong doang nyarita nya teh kasusahan leungit teh kasusahanana ngajual nya tanah 5 miliar sugan aya datang ka kiai henteu engke bae susah deui datang deui eta kos kitu eta di ditu teh mah di ditu aduh kiai na kumaha atuh kiai mah biasa bae nah kiai anu sok ngomong nu tolol mah sia goblok ikut susah datang ka aing keur sedang telok datang eta kiai teh bener sia ikut gerimas sia ka dieu deui barang nu cager sia poho ka aing kiai teh bener ai kiai mah biasa bae dek datang nang Allah teu datang nang Allah mere nang Allah menta ge nang Allah kudu bebasan ulah aya pikiran kumaha tah ieu kiai nu teu lulus teh eta teh permasalahanna bejana si eta nu kemari ka aing datang bae teh cenah dijualan menang 5 miliar aing ka ditu tah kiai goblok bin tolol bin bloon nanaon harta batur teh ngajual batur kunaon nya hayang ka harta batur eta lah kiai calangap aran toma kiai biasa bae malah sanajan dibere ge Assalamualaikum salam kiai alhamdulillah gula teh ieu kamari tos jualan minta doa ka kiai yang sia cukup tante kurang cukup alhamdulillah kajian imah endek yeun imah kuari aju kira-kira ayalah insyaallah geus ditarima ye tah jang sia deui beusi kerengna kurang naon aya cicing sia moal aya sekarang sia tah mah lord jelema malah mah oh sia ieu mere ka dieu seperti itu teh aya cenah 20 juta mah ge ieu mah ditarima ieu nya mama ye diterima tapi mun aya mah mama ngahutang 100 juta be gua aja jadi kiai itu beres tuh kiai kos kitu kiai mah gede tapa tidak menta tapa tidak hayang tapa tidak hayang bae kur tapa ulah sok ngahayangan nu aya di leungeun batur tapa karak lulus jadi kiai ieu mah nempos aku mah uci garong irahasia tak ka dieu irahasia ka dieu nomor telepon nyaon teh sia kiai tolol ule tapa bahkan dibere ge sakumaha tadi yang sia baheula cukupkeun baheula sia ge geus cukup karak tuh karak beneran jadi kiai masyaallah kali jadi bener-bener nuduhkeun teh nuduhkeun bae supaya lempeng kuari di dunia urang loba kasieun sieun corona lah sieun penyakit lah sieun pakir lah eta mah sakadar teh urusanana paling paeh di akhirat lu mun geus neuleuh seuneun neraka ngagebrah-gebrah da kumaha ayo urang neuleuh rombongan ayo itu rombongan sa itu mah rombongan syuhada masyaallah bi ghairi hisab itu rombongan sa itu mah rombongan zuhud masyaallah itu rombongan sa itu soimin ya Allah ya Rabbi berangkat kan anu bigiri hisab teh 70 tina hiji 70 boga deui 70 deui tidak hiji dan tidak 70 hiji 70 dah kasimpulanna mah eta lah anu bigiri hisab nah urang mah kan narangtung bae malaikat kan nanya heuy sia narangtung di sisi neraka ieu dekat neraka apa lain cari cing bae mimpi aja pendi ji sia atuh geus gerakan neraka ngajebur bong panas ka sorga atuh jembatanna teu kadeuleu aing mah bingung cek malaikat teh ka sorga jembatan ka neraka bingung sia embung deuk ka mana atuh ieu nah iyalah kakarak deui nya ke nungguan anu nyapaatan cek malaikat potongan sia mah teu kudu disapaatan mending dijongklokeun nah iya orang kan seperti itu tah anu geus jelas-jelas maka surga kan ngeunah iyalah nu dibere referensi ku Kangjeng Nabi sabaraha bendera eta 7 bendera masyaallah wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara hatta idza ja'u wa futihat abwabuha da ada selanjutnya wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara rombongan aya bendera kan dibikin ku Kangjeng Nabi bendera dah Abu Bakar
tah Umar, tah Utsman, tah Ali, tah Hamzah. Oh, aya 7 bendera, wakilnya 9 bendera berangkat jelas-jelasan. Iya di bangsa lokal sekarang tepugu bendera. Kakarang, yeah. Nungguan kula mah, nungguan sahaya, nungguan kula keur di dunia aja cinta ke Kiai Fudoli. Fudoli mah geus kana neraka teh heula. Emang kunaon itu? Loba ngadahar duit pamarentah cenah beja nampung. Ayeuna dihisab heula. Waduh, boro-boronya, boro-boro aing nya ge dihisab. Ya Allah, ya Rabbi, aduh. Jadi pendek geus bingung we. Nungguan saha deui. Anya ku malaikat, nunggu aja nuhun Tuhan Abdul Qadir. Emang wau. Kula keur di dunia sok mamaca. Coba ada suratna. Oh, ja bener. Sok maca kutub robani ieu. Tapi sia teh ikhlas ya. Jadi jembatan dunia sia Tuhan Abdul Qadir teh. Sia maca kutub robani wal arifus somadani. Ieu teh sia mah jadi jembatan neangan pitayeun. Geus bali aku sia ku Tuhan Abdul Qadir. Anu mere. Itu malah cerita-cerita ada ya Allah ya Rabb. Tapi tetap Tuhan Abdul Qadir datang, para aulia-aulia Allah datang nyana anu dibere ku Kangjeng Nabi titahnya paatan muhibin terakhir Kangjeng Nabi syafaatul uzma. Masya Allah mantap harapan urang teh eta di akhirat. Harapan urang sakadar dunia jeung dunia mah cara berit kakana di kota, adikna di kampung. Berit itu cerita berit. Itu berit ya, nelepon, ngaWA nya na. Ka adina teh, kakak rek kadinya ka kampung. Emang enon, suasana kota teu ngeunaheun. Oh, geus ka dieu. Langsung berit eta. Ngobrolnya di kampung. Ngeunaheun jakeuna ieu suasana kampung mah tarariis, eueuh suara naon penyakit ge arareueuh heuh Kak. Disuguhan dahar nanti ya ngan sakadar iya naon ka dangdeur hui cak berit kota teh aing betah mah betah ya di kampung teh nyaman perasaan ngan dahareun teh akur jeung eta aing tapi radangdeur langsung menang itu ditangkalna hui itu kene aing mah teu betah Kak emang aya di kota kon di kota emas ya aya kedaharun teh daharun anu ngaranna teh saya jauh nangan cikem doang aya tambah deui naon sia nu kota geura cepet borgol bangsa teh jauh naon teh jauh minuman ge di kota makan aya 7 hub. Woi mantep. Tah, ieu lah. Cak adina teh cak adina Kak. Je, atuh ke Kakak ira balik. Ulah Kakak itu betah di kampung padinya 20 beda ka kota deui. Ilu atuh Kak. Aduh hayu. Ilu berit kampung ka kota. Sial teh beritnya orang di kota aya di kampung aya teh aya. Beritna biasa make sorban beritna. Betul, ke udang-udang beritna teh. Loloba nama ke jas beritna. Awal diteruskeun lah poe dongeng. Dongeng eta awal diteruskeun sia ujungna jadi berit kabeh. Kengke bae lah, kebae we. Ya dongeng eta rame panjang, berit kota jeung berit kampung. Urusan dahareun heula ge pakaian jeung sajabana. Ka ditu mah berit kampung teh terlena di kota. Guys, ya keur carita urusan dunia mah pasti kos kitu. Urang mah lain. Pemikiran teh ya dunia. Urang butuh dahar, butuh minum, butuh sare. Akhiratna butuh syafaat. Ngandelkeun ibadah urang pimanaan. Tapi aya nu geus dibere syafaatul uzma ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sakumaha kafir tadi di mana kesusahan datang ke mana anak kersusah teh ngadua ka Gusti Allah tapi barang geus dilengitkeun susahna
atuh poho ka Allah kos tadi teh jawara anu dibere gering teh Allah-Allahan bae barang dibere cager mah atuh kan next club deui masyaallah bar deui na yelah kadzalika zuina lil musrifin sakumaha kafir anu model kos kitu dipapaesan deui ka kafir-kafir ka musyrikin anu leuwih ma kanu ya'malun dipapaesan pagawean anu kumanehna dilakukeun seperti eta we sarua masyaallah mendak urang ulah okos para kufar-kufar ulah kos jelema do teu bener susah ka Allah mun tayang senang poho ka Allah kitu gering minta ka Allah barang cager urang ngajauhan Allah ulah kitu tetep urang teh disehatkeun, digeringkeun, disugihkeun, disusahkeun eta teh dicoba ku Gusti Allah tetep ka Allah. Mantek urang sedih jelema dibawa ke rumah sakit kemudian aya naon kitu ngaranna nulungan pokona mah sabaraha puluh juta bae dibiayaan ku kaula nu penting pindah agama ya agama Kristen aya nu daek jelema teh naudzubillah min dzalik tapi lolobana mah hebat aing mah aya aki-aki laporan ka kula cek aki teh kula cenah ieu diimpus hajur dititahan kos kitu tah aya jelema pokona sabaraha puluh juta bae tanggung cenah ku kula tau aing mah cenah teh ajen paeh hebatan aki-aki bener bae balik paeh tapi kan embung nya bebeja di dieu teh kopiahna ge dibuka ku nya aing mah daripada asup Kristen mendingan paeh cenah teh mau iman Islam dibiayaan di rumah sakit kan jauh pula mah ka rumah sakit teu cara ka toko cara informasi nu kos kitu nu tas di rumah sakit teh bebeja masyaallah karim nah ieulah ulah urang mah geus stabilkeun ka Gusti Allah keyakinan urang susah ka Allah senang ka Allah gering ka Allah cager ka Allah tetep ka Allah insyaallah urang kabehan ditangtayugan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu alam. Informasi selanjutnya haul seperti tadi tetap berjalan tetapi diletikeun kemudian usajan geus teu kudu ka dieu cukup di imanan masing-masing bae kemudian ba'da haul minggu berikutnya libur 1 minggu ke minggu berikutnya karakurang seluruhna mulai ti ayeuna libur malam Selasa malam Jumat geus diliburkeun mulai ti ayeuna pengajian libur geus teu kudu aya kegiatan-kegiatan amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima sallu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.